kalut sieun kula bahasa bernama isyarah eta sieun. Masya Allah. Kiai lah ka Belanda ulah sok nyaho siang. Sok nanyakeun aing segala naon. Siapa bae. Datang ngawudu kees balik geus. Nanyakeun aing kira ke Belanda kumaha sih sia. Ya Allah ya Rabbi. Sieun mah aya risi mah aya. Masya Allah. Wagari Semar kan sok nasehatan. Semar eueuh. Ya Allah ya Rabbi. Iyalah Indonesia kuari keur teu boga Semar. Dalangna keur teu nyaho aturan mana nu kudu iraha kudu dipaenkeun teu nyaho waktu. Tiga urang manggeus bae tah ulah jaritakeun kos kitu teu masa kadar siloka ku ari mah urang nglobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kekalutan politik, ekonomi, budaya, urang mah biasa bae ka Allah. Abeh tentrem, abeh tenangkeun bae batur mah. Urang mah urang bae, ulah milu kacok ulah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iya ya kos kitu ada Gus Dur bata. Aduh, rada aneh oge. Nah, pelakuna mesti lamun nyaan di tangan gampang. Ieu mah nu terbunuh ge pelakuna teu kapanggih. Lain teu kapanggih teu dikondisikeun. Ketika dikondisikan jadi proyek ieu nu beratna sehingga jeleba kuari leungit kotor geus embung lapor ka polisi. Bung lah urang gitu. Waktu hilang ayam kambing. Hilang kambing kerbau. Kos kitulah jadi. Bung aing mah geus kajen. Dari kotok maning kotok bae leungit teu kudu ambay-ambayan kambe segala. Nah, eta anu kos kitu tah. Jadi di urang polisi di satu sisi urang butuh, di sisi lain nyana eueuh nu ngadanaan. Eueuh usah nu ngadanaan atuh jeuh. Mentak nyana ngaharepkeun danana ti urang. Sadikeun urang lolobana susah, terbengkalailah permasalahan. Hanya orang-orang nu berduit lah anu bisa melaksanakan kelanjutan tentang kasus tersebut. Jelema leutik wal bisa. Sebab naon saha nu ngondisikeun polisi. Tadi kondisikan eueuh kucuran dana ti ditu. Tuh kos kitulah kaayaan Indonesia nya, mun hayang nyaho encan abri. Leuwih parah tibatan polisi abri. Hehehe, kumaha gitu. Encan DPR. Oplok gitu. Kumaha emang naon nu diselesaikeun emang punya anak gitu. Lamun nyana nyelesaikan masalah marah rapi jangan tegeuningan teu rapi berarti nyana gawe nuku urang kamari dipilih teh teu boga gawe talalianan habak DPR beus si boga tetangga DPR geus maning talian gantung brek sia beneran deui aing menu kena sasaran ya keur carita doang kaayaan negara kos kieu kitu doang geus atuh lah tetangga ngagantung-gantung lah cenah aing mah DPR teu gagantung ngagantung maneh we sia deui orang. Guys, ieu berbagai kasus pun dicaritakeun ieu tentang pembunuhan pan kamari ge wa kadzalika. Kitu kene berbagai kasus neuk mutuskeun kumaha jaksa, neuk mutuskeun kumaha hakim, lamun teu disodorkeun ku polisi, sedangkan polisi bisa nyodorkeun pelaku teh. Nah iya teh kan kudu dibiayaan. Nah nu mantak mandul hukum di Indonesia. Urang mun nyaritakeun Indonesia negara hukum nu mana nu tuntas. Kos gitulah balik deui ka rakyat. Nah ketika dikaji oh heueuh nya mana nu beres yeuh. Kos gitulah boro-boro nu teu jelas, nu jelas bae Antasari can kumaha datang ka kuari. Kasus geus puguh Pak Harto Majahaju, Pak Hartona Isdet. Kemudian berbagai-bagai saha deui coba. Zainuddin mana MZ? Dan lain-lain sebagainya. Emang aya nu tuntas eta bae geus jelas teh tuntas atuh komo urang. Naon sebabna? Dijadikeun proyek. Tah kos kitu ieu mah supaya nyaho bae ulah bebejakan sejen. Ieu mah asal urang bae pada urangna bae. Ke mamang di itu ngomong gitu deh pada urang na bae. Ke ngomong deh pada urang na bae nyaho kabehan tuh.
kos kieu lah negara urang betah kos kieu teruskeun teu betah robah ja ieu mah negara anu urang lain anu SBY lain anu Jokowi mentek teu menang semena-mena nyana tunjak-tunjuk negara urang nang naikeun urang nu nurunkeun ge urang eta lah di negara demokrasi ngomong mah ngeunaheun laksanakeun Gusia wow Gusia di kursi enak aya lu gue sembarangan lu mau nurunin gue belum tahu lu di belakang gue enak aja lu naikin doang nurunin kagak bisa lo waduh nih Jakarta nih aduh cek Ahok teh ayo lawan gue tidak bisa lawan aku mah cuma ngacerit tinggal ngacerit iya demokrasi kos kieu betah terus ke teu betah pikiran Gusia kumaha sih kieu maksudna aing masa gitu doang betah terus kan betah pikiran Gus ya lah cenah geus moal mikiran teh emang sia mentok mikir cenah kaji dek ngaji naon da sia dengekeun bae sih ngauduk geus naon geus puyeng amat sih walau taqabala sofani aya hiji pabrik ieu pabrik teh rugi bangkrut sehingga ieu di jerona dek dijualan mesin besi dan lain sebagainya datanglah seorang geng nyurpai kadinya ternyata luar biasa geng teh kan lain hiji geng pasar kemis asup geng ti bojong di asup tungtungna geng jeung geng teh ieu henteu sinkron terjadilah perselisihan paham cek geng pasar kemis ini adalah jatah gua cek bojong emangnya si inci si engko ini adalah itu kakek kamu ini tetap milik aku bojong teu ngarti pasar kemis teu ngarti Semar eueuh kan kawanungan sehat ai kira Semar makan geunah sia kabehane kana yang pitayeun ke tungguan aing deuk ngomong ja pitayeun mah di beteung sia ge aya keneh pitayeun mah di beteung sia teh geus jadi tai aya ja kitu-kitu keneh cak Semar teh ketenang aing nu ngabereskeun sia mah pokona mah nyaho beres baheulana deuleukeun di luar ka aing ke nu bakal nyelesaikeun ku aing dijual duitna jang aing sia mah neuleukeun bae ku Semar makan cicing bae daripada raribut mending ku aing Semar mah ngeunaheun bae deuk kumaha ge sebab naon Semar mah geus embungeun dunia lambang wayang anu embungeun dunia adalah Semar hei deuk naon ku kumpul nu mentak leumpangna ge beda Semar salengkah dua lengkah tuit neuleuk ka luhur salengkah dua lengkah nyeuleuk ka katuh salengkah dua lengkah nyeuleuk ka kenca Semar teh kek heula cak Semar teh aya naon ieu di dieu naon di dieu eta Semar urang apa monoton wow parah geus leuk-leuk ka kenca ka katuh mentek teu bisa nganasehatan nah ieu kuari eueuh Semaran di Indonesia cak Gus Dur wah cenah kieu nyaho ti mana ulah sok aya nyaho ti mana sia mah dengekeun goblok meureun yang di Belanda aing iraha ka Belanda sia aing nyaho bae tuturkeun aing atuh ku sia iraha ka Belandana naik naon tah ieu bojong marah geng pasar kemis marah wah teu bisa disinkronkeun ieu mah ieu golok geus hambalaya otomatis bojong berikut anak buah anak turun kabeh pasar kemis turun kabeh ya otomatis kan perang ieu teh perang teh lain sabilillah sabilil besi iya pasti nah ieu mah peperangan kos kieu mah ieu mah al qatil wal maqtul finnar nu mayan jeung nu dipaean neraka jahanam kabeh boro-boro eta tuh cacak-cacak di negara urang nu kuari bae ge demo polisi ngamankeun terjadilah bentrok pembunuhan al qatil wal maqtul finnar je
Pancak polisi emang ngaman ke negara nyana teh bugot di mana horeng siang ngalaksanakeun Al-Qur'an apa naon janu dingaranan bugot mah eta jelema anu ngarusak ada tatanan Al-Qur'anul Karim di urang mata polisi anu geus ngabunuh sabaraha urang neraka jahanam sia cenah kula mah pan perintah ti atasanana ka jahanam pan ieu mah demi negara presidenna jahanam eta emang geus ka jahanam kabeh jalain make Al-Qur'an deuk kumaha tuh hadena cek DPR aing mah teh jahanam sia ngeunahna segala henteu-henteu ieu keur carita supaya urang sadar ieu mah jang supaya sadar oh jaheuk tah abeh kitu doang lain berarti urang haju enduk nyieun masalah ieu mah oh jaheuk tah abeh jaheuk doang ulah kieu di mana salah ieu oh salah ieu mah ya budak teu nyaho nu di luar naon teh sia cak aing ngaji na boleh ditangkal asem teu nyaho jaran ngaji ke mana sih sebenarnya bojong jeung pasar kemis ya geus ngajajar di dia jago kungfu di dia kungfu boga di dia silat di dia karate di dia karate di dia silat di dia besi di dia besi pokoknya permainan tim mimiti cikalong datang ka kalong ngampi aya kabeh cikalong cikaret dan lain sebagainya geus sarayap kabeh memperjuangkeun limbah. Nah, dua kelompok bojong jeung pasar kemis geus ngajajar kemudian ngayakeun peperangan gut ayalah nu korban ieu saha nu disalahkeun nu mana pelakuna sedangkeun ti bojong aya meureun saratusan mah ti pasar kemis aya saratusan mah nu korban ieu kan kudu aya anu tanggung jawab saha ta pelakuna kudu kanyahoan ieu walau taqabala sopani lamun adu hareupan dua baris antara kelompok bojong jeung pasar kemis likitalin memperjuangkeun limbah datang ka ribut wan kasapu kemudian campuh teu kanyahoan an qatilin ninggalkeun mayit yakni korban tah teu kanyahoan ieu teh hese painieu tahama kitalun lamun campuh peperangan ieu falausun pihak sopil akhir maka terjadi laos teh korenaan itu nuduhkeun kana kekuatan pelaku saha pihak mana ialah pihak sopil akhir hak barisan anu sejen yakni anu terserang kan di antara barisan teh aya nu nyerang aya nu diserang ketika aya dua baris teh mana pihak anu nyerang apakah pihak pasar kemis nu nyerang ka pihak bojong apakah pihak bojong nu nyerang ka pihak pasar kemis pihak penyerang ialah anu kudu bertanggung jawab terhadap korban anu terbunuh anggir selidiki sabaraha urang eta mah babari sebab eta mah kahitung ka jelema 100 200 tinggal pimpinanana saha ta pelakuna tinggal dikonfirmasikeun ieu kudu tanggung jawab lain sabilillah hari perang mah kapan perang makin loba anu dibunuh makin dipuji ku Gusti Allah ngabunuh teh haram tetapi ketika lillahi kalimatillah sabilillah nah ieu makin loba anu dibunuh makin istimewa di mata Allah hiji ngabunuh istimewa dua tambah istimewa tilu leuwih istimewa 4 5 geuleuh 10 luar biasa keistimewaana makin loba anu dibunuh makin istimewa sabilillah ieu mah sabilil besi limbah bentuk di negara urang teu jelas nah mata kula sok wani-wani pake aturan lah karunya ieu mahasiswa di urang geus sabaraha puluh ratus mungkin ribu nu korban memperjuangkeun rarasaannyana boga hak
lantaran ieu teh negara urang lain DPR, lain MPR, lain presiden, nya nama hanya melaksanakan aspirasi ti rakyat tu ditampung ku DPR, dilaksanakan ku kitu pemerintah. Tetapi kan kenyataan anak loba kesenjangan wajarlah bagi jelema anu dididik soal ilmu politik, wajar kami ieu nuntut soal hak kami. Di lapangan ternyata disiksa. Penyiksaan eta tanggung jawab engke di akhirat. Ieu mah lain memperjuangkan agama, memperjuangkan rarasaan boga hak. Buruh teh mahasiswa teh dan lain sebagainya. Wajarlah lamun urang nyaritakeun kos kitu. Sebab dititipkan Kang Bung Karno, titip negaraku. Hati-hati bawa bangsaku dan bawa bangsa kita untuk kesejahteraan. Apapun yang diinginkan oleh rakyat, pertimbangkan. Setelah ditampung dan pertimbangkan, putuskan. Ternyata kan, pertimbangan. Iya kan sebelum nyaritakeun kos itu jadi negara naon. Oh kos kieu demokrasi teh betah ya, terus gitu. Teu betah pikiran Gus ya. Maksudna kumaha sih kieu mah kitu bae pokona mah. Iya negara kakara. Masyaallah. Encan urang lamun nyaritakeun tentang agama, nyaritakan tentang toleransi agama. Mun urang nyaritakan toleransi agama kok Islam selalu dikalahkan, padahal mayoritas kapan di Indonesia teh. Sedangkan kapan di negara demokrasi makan suara mayoritas kapan nu dimenangkan, tapi ternyata suara mayoritas Islam teh didengar ku pemerintah. Kami tah sebagai masyarakat Islam nu salah apa pemerintah sih? Ketika nyaritakan toleransi selalu nyana bae nu dibela kumaha sih lalakona? Tah geus Dek kumaha coba tak orang mau nyaritakan kos gitu. Ayo, isuk pagetos serangan-serangan Kristen atau luar biasa dinaungi nya nama kapan ku negara lantaran pemerintahan anak teh nu penting mah aya kieu bae, aya polos lulus, tidak ada polos mampus. Eta kos gitu. Dek kumaha tah di negara urang. Ayo coba. Gerak pelaksanaan anak kok penuh kesenjangan sih. Mun kurang di pikiran baik repot gitu aja kok repot. Nah balik kurang ke Allah keun baik itu urang mah balik baik ke Allah anak ibadah baik ke Allah nu penting mah yang menang ridho Allah baik jadi pikiran sakitu teh di pikiran sakitu diperjuangkeun sakitu teh perjuangkeun sakitu haju aing memperjuangkeun anak gejalah can puguh menang ganjaran ti Gusti Allah. Jagening lain make aturan-aturan Al-Quranul Karim secara demokrasi ge aing memperjuangkan demokrasi jageninganan bohongan eueuh bae pelaksanaanana anu beneran aing mah ka Allah bae tuturkeun ulama tuturkeun para aulia-aulia Allah abeh tieu sejuk ngeunaheun engke bakal memandang manusia akur pada makhluk Allah nu beda imanna nu ieu iman ka Tritunggal Yesus Kristus nu ieu ka Gautama nu ieu ka Batu nu ieu ka Nirwana dan lain sebagainya. Urang mah percayana ka Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur. Urang nu bener inna dina indallahil Islam. Di Indonesia bakal loba kelenteng-kelenteng, bakal loba pihara-pihara, geus puguh gereja-gereja. Iyalah negara Indonesia terus demokrasi mah imamna ya Amerika ya terus baik ku Amerika dikondisikeun mesti kumaha. Ya urang tinggal sadar apa henteu ieu urang di negara urang seperti kos kieu. Make aturan-aturan eta lamun urang atuh hayang robah mun urang betah teh teruskeun. Itu mah dipasakeun ka urang. Bagaimana rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat tai podol. Sero ngomong doa dari rakyat oleh rakyat untuk nyana ganti kurang selain untuk rakyat itu pertimbangkan rakyat anu kelas elit sabaraha kelas penengah sabaraha kelas handap sabaraha
nyana mamikiran teh urusan perusahaan antar negara kelas menengah perusahaan bagaimana nyaritakeun ge meuli baby band, meuli Lexus, meuli Rolls Royce dan lain sebagainya. Dihandap mah boro-boro nyaritakeun meuli kos kitu hayang boga kitu motor prima bae ge hese jasa ulah motor beat ulah hayang prima bae nu urut geus teu kabeuli lantaran nu di pikiran aing ku dahar ke sore kumaha isuk dahar ke isuk pageto kumaha anak mangkaning dihitung geus 12,5 loba kumaha coba eta anakan ben kumaha. Nah ieu tah rakyat eta kula bae nu cicing bae di imah mikiran kos kitu kunaon bupati henteu ji oge nya tuh kan. Buktina ieu rakyat teh rakyat leutik ketika urang cinta ka Tuan Abdul Qadir paling jago 1000 kan eta teh ku teu boga berarti atau ku pelit kan. Ieu keur carita bae heula nya hono pelit ya teu boga kan eta mah urusanana. Ah cenah kieu sok juga dijadinya. Ya mah kebenaran bae atuh. Rakyat leutik sok geura dideuleu ku urang rakyat lali lain lalagan eta rakyat eta. Lamun urang nyaritakeun buruh kuari di pabrik sedangkan segala rupa naik. Nah jang daharnyana jeung jang mayar kontrakannyana boro-boro mikiran hayang meuli motor hayang meuli imah sedangkan pikiran hayang boga imah mapan kabehan hayang boga kendaraan kan kabehan imah bae heula boro-boro nyana engka beuli imah dahar jeung mayar kontrakan ge kan sulit. Nah ieu kumaha tah kan rakyatnya anak bungannya hayang jadi camat bungannya hayang jadi bupati bungannya hayang jadi gubernur bungannya hayang jadi presiden atuh eta kapanjang mikiran nu kos kitu kumaha wah cok presiden puyeng mikirin gitu aja mah tuh ulah jadi presiden atuh sia jadi rakyat aing atuh jadi presiden coba leuwih parah bisa ya. Aju kudu kumaha tuh pan loba aset Indonesia teh negara terkaya sadunia itu kira-kira sadunia berarti 5 benua terkaya alam sadunia Masya Allah teu kudu make minyak teu kudu make sagala uyah teu kudu nyaritakeun kitu urusan besi batu cincin be ujianana di Indonesia mah pohala jasa koral bisa digosok atuh di Indonesia batu bangkong digosokan dibeli ku encek katipu sebenarnya namanya disorot ku encek tidak ada uratnya urat naon eueuh. Aduh Masya Allah unggal daerah ieu teh batu cincin Garut geus puguh istimewa tamat tiba heula Kalimaya Maja geus jelas tamat tuh Palembang geus jelas tamat tuh tiba heula termasuk Aceh urang mah kakaraknya hore dare ti kuari pada ti mah heula lain lalagaan eta teh Jawa Timur Teluk Agung dan lain sebagainya geus lain batu cincin bae di urang mah meja sameja pake batu di urang teu berharga Teluk Agung bawa coba ke luar negeri dijempolkeun ku nyana ya dijadikeun ku jelema bisa mah ieu aset negara ieu wow jual beli batu istimewa batur monggus ka mana-mana urang kakara keur ngagosokan warina batu mah digosokan pambajikan mah cileuhan teu dipandian bego ta budak eta nu edan ngaranna gos itu batu geus dijejer-jejer baeus digosok dikumbah anak mah enya teu dipandian ku nya percis orang Garut teh tarolol eta urang Garut kiai na ge tarolol emang kumaha isuk-isuk teh can nyanana can mandi geus mandian manuk dipandian ku nyana geus dituit tanya ku urang manuk kana eta wow ieu pakis ieu anis ieu wow sere lain-lain sebagainya beres dipandian ai bapak tos mandi acan aduh ai manuk dipandian nya henteu geus kajen mamang mah teu mandi ge anu di jero geus dipandian encan nu di jero ge can dipandian bloon eta manuk hiji-hijina ge teu kapandian ku nya Garut Bandung Tasik kos Garut
Jadi urang mah edan teh ka Karakuari edan Batu di Garut Tasik Bandung geus leuwih ti heula edanna sebenarnya nanaonan teh geus karari itu masyaallah santri geus karari anu geus soek sampingna ge aduh Gusti Allah lagu kula jadi karari ya Allah masyaallah. Nah, painil tahama kita lu nih mengaji hese. Painil tahama kita lu namun campu gelut pergelutan palausun piakis sopilakor laos terjadi yakni korena anu nuduhkeun kana kuat pelaku ialah barisan sopilakor yakni barisan anu nyerang. Wa illa lamun teu campu papi hafiz safihi maka dina barisan hak barisan korban pihak Bojong jeung pihak Pasar Kemis geus ngajajar ribut ternyata pihak Pasar Kemis lanu nyerang gas aya lanu korban didinya maka siapapun pelakunya tetep bae nu nyerang ti heula eta lah heula anu diseleksi heula. Nah, deteksi heula, integrasi terus bab laosna di dinya. Tapi ieu mah ribut terjadi antara kedua belah pihak teh ngan sakadar patang tang 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 doang. Tapi ternyata aya kericuan di pihak Bojong. Pihak Pasar Kemis can nyerang canaon di Bojong geus ricu tat ayalah nu kabunuh eta mulai nyarakeun besak pihak Pasar Kemis berarti tama papi aki sopi laosna korena nu nuduhkeun kana kuat pelakuna di tubuh eta sorangan berarti tinggal di teangan didinya perlu saksi syahadatul adil langsung saksi seorang adil tanda nuduhkeun kana kuatna andai kata terjadi keributan pihak Pasar Kemis jeung pihak Bojong maka terjadilah ribut didinya aya nu korban pihak Bojong misalna nah ieu aya saksi mata hanya saurangan saksina adil ieu ge menunjukkeun kana tanda-tanda kuat untuk mengarah pelakuna saha ternyata pelakuna Zaid aya saksi Bapak Bakar Pak Bakar ieu adalah orang adil maka bisa diperkuat pelaku pembunuhan Zaid membunuh terhadap Ki Umar didukung oleh kekuatan saksi yang bernama Bakar bawalah ke polisi ke meja hijau adili seadil-adilna jangan dulu diputus takut memang ieu Ki Zaid teh lain pelaku nu mantak diayakeun saksi ge supaya bener teu ngalakukeunana di samping tanda-tanda melakukeun geus aya saksi eta ge sakitu encan kudu langsung aya pengakuan teu meunang langsung diponis tidak bisa atuh sebab naon iya kapan hukum sing hade kudu selesai di dunia selesai dengan tanda-tanda lamun memang hakim memutuskan dengan melalui laos yakni tanda mengarahkan yang benernya na pelakuna didukung oleh itu saksi jadi saksi itu memperkuat nah geus mengarah nu tadina 50% naik 60% naik 70% wow iya berarti ieu adalah Zaid pelakuna maka diputuslah oleh jaksa pelaku pembunuhan terhadap Umar adalah Zaid tanda-tanda melakukan ini ditambah dengan saksi yang bernama Bakar maka jelaslah pelaku tersebut adalah Zaid putus tok